Sampurasun barudak wilujeng tepang deui sareng Ibu dina pangajaran basa Sunda. Ayeuna Ibu baris atanapi bade medar ngeunaan kalimah parentah nu aya dina kabahasaan basa Sunda nya. Yuk urang pedar hiji-hiji ngeunaan kalimah parentah nya tina strukturna jeung wandana atawa jenisna atawa numutkeun gunana. Yah di dieu aya kalimah tadi cenah nya. Hayu urang indit ayeuna ka Bandung teh. Ya, hayu urang indit ayeuna ka Bandung teh. Kalimah di luhur teh kaasup kana kalimah parentah lantaran eusina marentah batur sangkan ngalaksanakeun hiji pagawean. Nya. Tah ayeuna nurutkeun kagunaanana kalimah parentah teh dibagi jadi sababaraha wanda atau sababaraha jenis. Yuk urang pedar hiji-hiji. Nu kahiji nyaeta aya kalimah panitah. Naon kalimah panitah teh? Kalimah anu dipake pikeun maksa batur sangkan migawe hiji pagawean. Jadi untuk memaksa orang lain supaya mengerjakan satu pekerjaan. Contohna nya cing pangmawakeun ember ka dieu. Tah nya upama dibacakeun kitu nya secara verbal upami tulisan. Naon cenah ciri-cirina aya kalimah parentah teh? Pasti aya naon namina teh tanda seru. Aya dina bahasa Indonesia tanda seru, dina bahasa Sunda mah aya tanda panyeluk. Ya. Tah ayeuna nu kadua wandana teh kalimah pangajak. Nya. Nyaeta kalimah anu dipake pikeun ngajak batur sangkan migawe hiji pagawean. Contona hayu urang mersihan kelas. Naon bedana jeung nu tadi? Lamun kalimah panitah mah supaya maksanya pikeun maksa batur sangkan migawe pagawean, lamun nu pangajak mah ngajak. Bedana aya naon dina cing jeung hayu. Ayeuna nu katilu kalimah pangharepan. Nya kalimah panitah wanda pangharepan nyaeta kalimah anu eusina ngebrehkeun atawa menggambarkan harepan atawa kahayang. Contona mugia wae kapalai saderek ti nekanan. Nya amin. Tadina ti nekanan eta aya tanda panyeluk. Hapunten upami aya kalepatan aya kekirangan aya tanda panyeluknya saatos kecap ti nekanan atawa kalimah mugia wae kapalai saderek ti nekanan eta di tungtungna aya tanda seru panyeluk kecap tanda panyeluk. Terus salajengna aya kalimah panyarek. Panyarek teh panyaram nya nyaeta kalimah anu dipake pikeun nyarek atawa nyaram batur nya supaya tong ngagawean hiji pagawean. Contona ulah ulin di jalan bisi katabrak. Tah nya eta bedana tadi panitah aya cing, pangajak aya hayu, pangharepan biasana aya kecap mugia, anu kalimah panyarek aya kecap ulah tandana teh. Tapi tetepnya unggal ditungtung kalimah biasana ditandaan ku tanda panyeluk atau dina bahasa Indonesia disebut tanda seru. Jeung aya kalimah pangwawadi nyaeta kalimah anu dipake pikeun nganjurkeun atawa ngawawadian batur sangkan migawe hiji pagawean. Contona naon cenah nya? Contoh kalimahna teh di dinya aya sawadina saderek kedah lapor ka RT heula. Nah, seperti biasa ditungtungan ku tanda panyeluk. Ya. Naon hatina sawadina saderek kedah lapor ka RT heula. Sakuduna nya saderek kedah lapor ka RT heula maksudna itu. Salajengna aya kalimah pangjurung nyaeta kalimah anu dipake pikeun ngajurungkeun batur sangkan migawe hiji pagawean. Contona teh kumaha cenah nya? Tah contona teh di dinya nu pangjurung teh nu kalimah pangjurung teh gancang atuh geura mandi ari rek milu mah. Tah
nya eta kalimah pangjurung tadi. Salajengna aya kalimah panggeuri nyaeta kalimah anu eusina ngebrehkeun pamenta anu lumengis sangkan batur karunyaeun. Jadi upama ditinggal tina wanganan di dieu aya kalimah anu eusina ngebrehkeun teh ngagambarkeun pamenta permintaan anu lumengis teh memelas sangkan teh supaya batur teh orang pikarunyaeun teh merasa kasihan atau ieu meureunnya parentah tapi bahasanya menasehati misalnya wayahna nya barudak sing prihatin gitu tah ya. Tah barudak upami aya nu bade ditaroskeun mangga engke di komen atau napi engke di diskusinya. Hapunten bilih aya kalepatan hatur nuhun sampurasun.